Lanjut bagian teras gitunya iya teh guys, tadi teh poho deui aing teh naon gitunya, sok kepikiran gitu. Lamun tidak sesuai ucapan teh gitunya teuing ari geus ngeblank teh sok ngeblank we aing mah pokona mah lanjutkeun we nya ieu sasapu. Ada Aki Endang tidak lupa gitu ya guys, rek marabahayam cenah ya. Biasa we si Nabil truk mah lalajo heula Upin Ipin da kabeukina. Mun geus stay jeung Upin Ipin teh geus we si eta mah. Non teh kuat gitunya ningali TV na benerna geus si Nabil truk mah kuat pisan geus ningali Upin Ipin teh kararitu henteu sih. Si Nabil truk mah tipe budak anu jarang naonnya, jarang main keluar, jarang bergaul, ngan sakalina ulin gitunya, sakalina ulin jeung babaturan anjir poho sagala ulin we tuluy si Nabil truk mah aduh. Tapi da meureunannya angin-anginan ari budak teh mah, tapi teu nanaon lah, nu penting mah sing sehat sing panjang umur ya guys. Bye.